mantap kayak anak kiai puasa baik kemudian ngamasantren ke Mama Bakri eta si anak kiai teh ya puasa baik geus 11 tahun geus tamat asana geus bisa napak sancang ka jeung guru eta mah tuh 11 tahun begitu masantren ka Mama Bakri dipanggil ku Mama Bakri ceng buka baik nyanakan hook ieu geus 11 tahun buka baik padahal pan Abu Yadim Yati aya dirinya henteu titah buka Abu ya mah tapi si eta mah titah buka sia mah buka bae cek Mama Bakri buka bae nyana cerik di pondok ini 11 tahun puasa kok titah buka Bismillahirrahmanirrahim ayat ieu mah ngalanjutkeun ayat anu kamari nomor kahiji cek kamari wa indahu mafatihul gaib di Gusti kunci-kunci gaib ilmu gaib eueuh nu boga jeung eueuh nu nyaho kecuali nu maha gaib Allah subhanahu wa ta'ala hiji nomor kedua wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail Allah anu ngaheeskeun ka urang ti peuting dikaluarkeun ruh tamyiz haju dihudangkeun deui ku Gusti Allah summa yab'atsukum fi ti beurang dihudangkeun urang digawe wa ya'lamu ma jarahtum Allah nyahun kana naon nu ku urang dipigawe hirup urang sare hudang gawe sare hudang gare sare hudang gawe kitu bae datang ka ira liyuqbo ajalum musamma datang ka aja kabeh geus aya dokumenna ajal-ajal urang dek dipiheulaan ku gering heula dek henteu dek diberes sugih atawa susah geus ngabogaan dokumen ajal kabehan ngan eueuh nu nyaho satungtung rizki urang aya keneh nu bakal asup ka jero beuteung berarti can datang ajal urang sakitu bae ke di mana-mana geus eueuh rizki urang seep ajal urang datang. Jadi berarti ieu urang teh hanya menyempurnakeun ajal. Sare ti peuting, udang ti beurang, gawe ieu teh hanya muru kana ajal. Urang teh keur nyampurnakeun ajal tinggal sabaraha deui. Nu jelas nu geus umurna bangsa 60 70 moal kebal deui tamah. Dijamin moal bae geus. Nu mantak teu layak aki-aki kudu ngabonceng si embak bloon tama aki-aki teh nyaho ka kuburan tama si aki-aki nurug cupu tama budak teh pantes aki-aki kudu nonton TV keneh bae teu pantas geus deukeut jasa ka ajal nyana gesok ngomong babaturan mah geus paraeh kabeh tinggal kula doang nyana geus ngomong kos kitu tah kos kitu nama sadar tapi nyana teh sadar mun nyana ngalobakeun maksiat keneh mah boloon tah aki-aki atuh ge masih aki-aki make HP mah boga opat keneh tolong tah aki-aki ya Allah make SMS-an keneh aduh aing garetek gadegena ge aya aki-aki SMS getek ya Masya Allah karim nungguan ajal liyuqdo ajalum musamma paeh ketika datang ajal paeh khurujur ruh anil badan ruhul hayat keluar ti awak paeh apa enggeus san datang kadinya hehe summa ilaihi marji'ukum jaga beres kiamat bakal dihijikeun ka Gusti Allah geus hiji di mahsyar teh dek dinaonkeun summa yunabbiukum bima kuntum ta'malun
Allah bakal ngabejakeun hiji-hijina pagawean urang waktu urang di dunia. Ih, sararieu biasa. Sing hade, biasa sing hade jasa. Duh, cenah kiai. Asana kula mah keur ngora loba jasa dosa asana moal dihampura. Hehehe, blonta nu kos kitu tah blonta. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Kristen. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Yahudi. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Konghucu, Buddha, Hindu. Pangeran urang mah Allah nu sifatna Ghafurur. Sangkirang loba dosa, apan pangeranna Maha Ghafur. Ghafur teh artina wazan paulun. Cek tukang ngaji mah segat mubalaghah maha hampura. Sangat ngahampura. Sabaraha dosa sia? Sakolong langit hampura ku aing pan aing pangeran. Tenang. Tenang. Aduh cenah baheula ngadu koprok ulah kakarak jadi tukang ngadu koprok bandar koprok di hampura. Aduh cenah tuh kuari bandarna teruskeun bae si blon meureun. Tobat asal tobat ka Gusti. Nu mentek nu bahaya mah mutuskeun rahmat. Eta tah. Ulah. Ngalamun bae di imah duh dosa aing mah gede jasa ya terutama maling lah asana aing mah mal dihampura deuk maling deui bae. Eta blon tah jelema. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Inna rahmati sabaqat. Rahmat kaula ngaleuwihan tina seluruh perkara. Rahmat kaula geus tiheula. Urang mah boga pangeran teh Maha Ghafur. Asal urangna tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika urang mabok baheula, pernah zina baheula, naudzubillah min zalik. Bogo judi mah di mana aya topeng, lenong di dinya urang main koprok. Di dinya urang main dadu rolet jeung sajabana. Nah, kuari barang ngaji teh pagawean aing kumaha yang ke di akhirat. Asana aing diputer-puterkeun kurbah heula. Nah, tobat ka Gusti Allah. Ketika orang tobat astagfirullahalazim Gusti, ampura dosa abdi baheula. Hiji, abdi sok main koprok, main dadu, main rolet. Aduh, ampura deres mun menang melehan bae Gusti. Saya teh tobat. Cak Gusti Allah. Ari Pak Abdi nyahoun hamba kaula anallahu robban. Bahwa nyana boga pangeran nu ngaran Allah, nyana keur menta hampura ka Allah. Aing teh ya cak Gusti Allah. Berarti nyahoun nyana ka pangeran nu bener aing jeung aing teh ya Maha Ghafur. Geus. Hei hamba kaula. Kaula ngahampura ka anjeun. Geus dosa anjeun koprok, dadu, rolet, judi deung sajabana dihampura ku aing. Beres. Sorga. Ya Allah, aya lenong main deui. Aduh, cek Gusti kamari geus tobat ka aing main deui bae blon teh budak. Blon teh budak menang. Minggu malam Minggu judi, malam Senin tobat deui ka Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Alazim Gusti. Oh, nyahoeun nyana. Boga pangeran nyana ngaranna Allah sok ngahampura kuari siak keur menta hampura ka dihampura kuari geus salamet malam Kemis judi deui. Aduh cek malaikat kamari judi kuari tobat mari deui judi tobat deui tetep aing memang tugas nulisan bae nulisan bae nya mah tuh tetep bae 10 kali maksiat 10 kali tobat dihampura bae Gusti Allah mah. 100 kali maksiat 100 kali tobat dihampura bae ku Gusti Allah mah. Beda jeung ka urang. Urang boga salah kaki jayet minta hampura. Dihampura ku ulah deui nya. 2 kali nyieun. Sia kabari nyieun salah kuari salah deui bae. Teu hampura deui kudu hampura. Geus awas tah nista maja tinggal hiji deui sia.
awas ya geus maja sia ieu kadituna tinggal ke mana ya tatas maja. Aduh barang geus nyieun salah deui ka 3 kali gas endet sia angkat kaki sia di imah aing boro-boro ka batur ka anake indit sia di imah aing tak ada ampun bagimu. Wah haram gas aya teh hayang ngadenge jeung teh neuleus sia gurat batu datang ka detik ya endet sia eueuh hampura urang mah kos kitu. Urang mah kos kitu sebab ku nafsu ka Allah mah lain. Urang geus bobolokot, ku mabok, ku zina, baheula keur digawe di pabrik sok nyokotan sapatu sabelah. Oh, sabelah paneh dua mah gede, sabelah mah diasupkeun ka dieu teu gajahoan. Isuk aya kaberan kencak kabeh nyokotna. Teu bisa dipake. Ya Allah, tobat ka Gusti tobat dihampura. Jadi urang boga pangeranana Ghafurur. Alhamdulillahirabbil. Asal tobatna beneran, taubatan nasuha, tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka syarat hiji nadam kaduhu. Nomor kedua ikhlas nyabut tina maksiatna. Nomor katilu azam alla yauda. Ngazam moal balik deui. Salamet. Lamun teh kitu disebut tobat sambal. Suha mal deui. Aduh, lada jasa. Isukan aya jengkol ngora, sikat deui. Tobat sambal ngaranna. Kos awewe ngalahirkeun ngomong deui. Anu ngomong deui biasa. Menang 40 pe huhahe melendung deui. Tobat sambal pas gitu kan. Aduh, Masya Allah. Dihitung-hitung deh, geus 14 sana. Kotok ngileung-leum. Tuh masalah sih. Katerusanana ieu. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazah. Berarti Gusti Allah teh maha luar biasa lantaran ilmu gaib aya di Gusti Allah kuncina eueuh saurang-urang acan nu nyaho nu ngaheeskeun Gusti Allah anu ngahudangkeun Gusti Allah nu ngalempangkeun digawe Gusti Allah kemudian paeh terakhir ge nu ngamaehkeunana Gusti Allah deuk saha deui atuh nu leuwih ti Gusti Allah jamual aya nu mantak wa huwa Gusti Allah teh al-qahir anu ngalindih anu maha kuat anu ngelekeun luhur Gusti Allah fauqa ibadihi ngaluhuran seluruh hamba ulah macam-macam Allah nu ngaayakeun ti eueuh apa aya hiji perkara nu aya teh tanpa diayakeun ku Allah moal aya menang eueuhkeun Gusti Allah apa aya hiji perkara lain dieueuhkeun ku Gusti Allah moal aya nu ngayakeun barang nu aya langit katut eusina bumi katut eusina Gusti Allah nu ngaeueuhkeun perkara nu geus aya nang Gusti Allah al-qahir fauqa ibadi sing hade jeung Gusti Allah mah nu ngaayakeunna Allah nu ngaeueuhkeunna Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi anu ngahirupkeun Gusti Allah numehkeun Gusti Allah nyehatkeun Gusti Allah ngageringkeun Gusti Allah nyugihkeun Gusti Allah nyusahkeun Gusti Allah makirkeun ngamiskinkeun menang Gusti Allah kabeh eueuh nu kaluar ti Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibad apa aya nu lain nang Gusti Allah eueuh cenah dokter nu nyehatkeun dokter lagi modal ulah waka kabatur sia dokter sia bae heulanan leg-legan Gusti obat teh modar-modar keneh bae nang Allah berarti ulah dikira urang berobat ka dokter lamun urang itibat nang dokter kudu maca 2 kalimat syahadat sing hade nu nyugikeun cenah bos urang bos lage kadang-kadang susah deui teu saeutik nu kamari ieu sugih ku ari susah
embungan jana susah cak Gusti Allah susah sia susah bae gabari di zaman gusuran di tahun 72 mulai tahun 70 hiji asup gusuran ke Pasar Kemis tanah teangan seukur 75 rupiah murah jasa jelema ngajar ruang meuli simking meuli ponik sepeda teh wah luar biasa tahun sakitu tah kulantaran atuh abah kula mah henteu gusuran atuh kula mah makena henteu ponik henteu simking makena mobil mau sepeda nu gede teh bae nu gede teh kadang-kadang mah berat ku sepeda moal mawa sepeda aing geus eta wah kabelah dieuna wah mari motor belah dieuna makin naik harga tanah meuli mobil oi belah dieuna pisan di tahun 80 ka dieu wah eta luar biasa jelema ngajualan tanah meuli angkot aya nu 30 aya nu 20 hirup keneh nu kamari boga angkot 40 kuari teu boga sapeda aja moal dibejakeun jelema ge aya kuari di dieu tadi ge sasalaman jeung pura iya aya ya Allah lalakon harta si gade daekeun jeung hayangeun nya teh eta teh kada teu wah susah sia kamari sogih sia turunan Muhdi Bupati Muhdi luar biasa raja di Kabupaten Tangerang moal aya 2 Bupati Muhdi wawasan kahareupna luar biasa sehingga tanunyeun jembatan Cisadane kemudian di belah dinya teh aya terminal sisi jembatan di dinya aya terminal eta hasil pamuhdi kula keur sakola SD begitu datang gubernur Jakarta dicacat ku gubernur cak gubernur teh pamuhdi pikirannya terlalu pendek ini paling 10 tahun kita berwawasan harus 50 tahun ke depan 10 tahun penuh ini di sini jangan di sini cek buat terminalnya walaupun enak sekarang 10 tahun bener baik nah iyalah gubernur Jakarta sekarang Ali Sadikin ulah naik yang siapa Ali Sadikin wawasannya luas bener tapi di alam sebab naon nyana menciptakan sebuah terminal anu luar biasa strategis di daerah Gondrong Cipondoh asup kadinya di Pasar Kemis Balaraja asup kadinya soal strategi diakui tapi soal ke depan paling 10 tahun baheula kula inget bae istimewa Pak Ali Sadikin memuji Pamuhdi sugih Pamuhdi teh eureun jadi bupatina pelepas teu kudu dicaritakeun ku ari masya Allah keluarga terus kebelah dia namun kukula diceritakan ketua DPR Tangerang di zaman harita nyaho kula kok bisa nyaho babaturan abah kula berangkat ke Mekah pada tahun 75 ngahiji di dia waktu aya anu nipu di Pasar Kemis ngerekrut jamaah haji Tony ngarana tuh bener nyana katipu berarti tah loba ngajakan abah kula terus supaya kanyana dipapageun make sedan kula ge milu sagala henteu lah cak abah teh moal kadinya lain dirarasaan sabaraha puluh manusia nu katipu ku Patoni per detik ieu teu puguh tarangna teu puguh bujurna ka abah kula mah jeung urang Tangerang jeung ketua DPR nyana nu milu ka dieu sugih jasa kanyahoan sugihna angkot Tangerang Kalideres Cengkareng nu nyana kabeh di sampingnya jadi ketua DPR mau dibejakeun ngaranna sebab gua geus tarusah aya incuna ku nu ngaji ka dieu seuri bae nya bener nya salaman tadi ge salaman aya incu si eta naik angkot ku ari mah baheula boga angkot ku ari naik angkot keur carita harta sugih jasa pat susah jasa ku ari nang saha eta nang Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi Soeharto 32 tahun ngajabat luar biasa hartaku jadi korup wah luar biasa nu ngadaharna lainnya rugi amat menang hese beleke hasil korupsinya di sidang tetap dihareupeun Allah di Rabbul Jalil nu ngadahar nu ngalebok lainnya rugi henteu otak pikir tah
nu disidang anak nu ngeuna anak mah bakal disidang deui bae sarua bae namun perjalananna teu beres rugi amat jang pemikiran urang jijah heuhnya aing anu kitu neangan kunaon batur anu menikmati deres mun teu disiksa nang saha eta Allah nu ngakitukeun wa huwal qahiru fauqa ibadi lenser Suarto jambungeun lenser nang Allah lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah cek Gusti Allah sia ada galawan aing buang kawaraha amat disunamikeun sia ku aing di Denmark nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad di Amerika nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad demo di unggal negara teu dilingseuh ku negara ku pimpinan negara masing-masing dek keluar ti Indonesia teu meunang di berbagai negara dek demo teu bisa tinggal ngadoa ka Gusti Allah Kangjeng Nabi nu Gusti Allah abdi nu Gusti Allah nyeri mah nyeri bae tapi apa daya ieu Gusti abdi mah nyanggakeun ka Gusti dibere angin badai Amerika wah luar biasa parem kerugiannya $590 triliun ji ulah dikira macam-macam kuari teu loba omong Muhammadan teu loba omong gua teu neko-neko lawan sia Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah aing mah dicaci maki ge ku sia ja tetep iman ka Kangjeng Nabi Muhammad caci ku sia maki ku sia aing mah moal robah iman ka Gusti Allah geus diserahkeun ka Gusti Allah unggal peuting nyanggakeun ka Gusti meureun lain urang Indonesia bae di Irak di Iran di berbagai negara Gusti nyanggakeun ka Gusti teu puguh teu kaaruh badai di Amerika endeu kumaha deui lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi di batak sing hade ieu di Indonesia ge ieu kuari pemerintah ngalawan Al-Qur'anul Karim dele tungtung nu sarugi teu daek ngazakat cak Gusti Allah titipan aing siana nu aing hartana ge nu aing ngan ku aing keur dicoba sia dibere teu daek sia ngazakat awas sia cak Gusti Allah aing teh wa huwal qahiru fauqa moal kebal deui disetrukeun sia ku aing bener bae menyon nu menyon ka katuhu nu menyon ka kenca nu lempangna ingkleug-ingkleugan janu sugih eta teh ku sebab teu daek zakat rasakeun sia Allah ma wa huwal qahiru fauqa ibadi wali Allah ma asal geus teu daya teu upaya geus gado ajang bangsa jeung umat nyanggakeun ka Gusti jadeg ngalawan kumaha tuh dek ngalawan kumaha aja bejana asal ngalawan rantai jeung teu puguh pamimpin namun puguh pamimpin mah siap sadajan di rantai ge pamimpin ieu teh anu endek arah jujur jeung adil doa bae ka Gusti ngadoana ngan teu meunang menta azab teu meunang ngadoana ya Allah ya Rabbi tunjukkeun pemimpin nagara abdi Gusti janu Gusti tunjukkeun gubernur, tunjukkeun bupati, tunjukkeun camat, tunjukkeun Gusti lurah nu mantap. Aya bae ta lurah teh anu kamari bang kawarah per poe ieu. Jadi bener loba. Eta mah tang Gusti Allah dibulak-balik. Peuting nang Gusti Allah, beurang nang Gusti Allah. Hujan nang Gusti Allah, panas nang Gusti Allah. Urang hirup nang Gusti Allah, isu pageto paeh nang Gusti Allah. Aya di luar naon kitu ngaranna kakawasaan jeung iradat Gusti Allah moal aya wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah mentak lamun geus diasupkeun ayat ieu ka jero boga naon atuh urang kasep dijadikeun kabanggan goblok cak Gusti Allah sia dibere kasep lain pake sujud ka aing dipake bobogohan jeung gerang karawang boloon sia dibopengkeun sia ku aing sia bobeng wal qahiru fauqa ibadi dibere geulis lain pake sujud ka Gusti Allah endahan pake di layar kaca di layar perak layar emas boloon ta budak deleukeun ku aing sia moal kebal deui keriput ngadadak wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah ya Rabbi contoh nu sugih jadi susah lain setik
nu gagah jadi lemah lain setik nang saha nang Gusti Allah nu turun tina jabatan anak langsung nang Gusti Allah kitu kene nu susah jadi sugih nu lemah jadi kuat anu rakyat jadi pejabat ngebuadeg ku ari mah nang Gusti Allah wa huwal qahiru fawqa ibad itu daya teu upaya urang mah aya nang ngayakeun Gusti Allah hiji perkara nu aya di luar pengadaan Gusti Allah nang Gusti Allah moal aya hiji perkara lain nang ngeukeun Gusti Allah moal aya atuh berarti aya jeung nang Gusti Allah hirup jeung paeh nang Gusti Allah ieu lawan ta wa huwal qahiru fawqa ibad asupkeun ka jero hate urang pelakeun tanamkeun Gusti atuh abdi mah teu aya nanaonan mata nu ku abdi dinikmati nu Gusti waya dicokot bae engke bahkan rabun-rabun ceuli du pake ngadengekeun sagala kanikmatan suara-suara nu Gusti supaya toma ditorekeun ku Gusti nanaonan contoh tatangga abdi geus teu neuleug geus teu ngadenge dicabut ku Gusti meureun isu page toma abdi Gusti nu Gusti seserahan urang ka Gusti nyerahkeun sadaya-daya ieu irung bisa pake hirup udara nage nu Gusti anu ku urang dihisep ka jero kaluar ka jero oksigen alam ti Gusti sing hade teh ketika ku urang dihirup aya di dinya teh nur ilahi jadi makrifat ketika kurang dihirup kadinya aya tetapi panyakiteun jadi darah tinggi hirup kurang jadi virus dan lain sebagainya itu ya orang menang Gusti wa huwal qahiru fawqa ibadi sing hade dihalangan ku dokter make masker teu meunang aya penyakit asup nu pangheulana kena penyakit nu make masker iya tuh geus ku kitu bae tuh ti Gusti Allah sakadar suruat sareat mah yehe horegana lamun geus cak Gusti kitu bae geus teu bisa ngan memeh datang ka hakikat eta urang dikudukeun bersyariat tetep kudu bersyariat aing mah deuk diuk bae dahar teh dahar ge kumaha Gusti geus datang encan sia ka dinya geus datang encan lamun kayakinan sia geus datang ka dinya bakal bener tapi lamun sakadar ngadenge surah encan kayakinan mah bisa payah kalaparan sia ulah tetep bae sapoe geus nu mere dahar mah nginum ji aing jadi kos kieu ya geus jadi kunang-kunang poa pae geus kurang keyakinan sebab naon sia keyakinan ka Allah na melalui naon coba heula mentak tama kudu ditungtun ku guru thariqah untuk mencapai hakikat lantaran make contoh-contoh kapan ji keyakinan teh aya ilmu yakin aya ainul yakin aya hakul yakin lamun urang geus datang ka hakul yakin dicontohan ku cak-cak teu kudu hese Imam Syafi'illah mah dina hikam nya nama nyonton make cak-cak urusan rizki teh kumaha cak-cak cicing bae iber henteu ka mamana henteu nu datang dahareunana ka nyana atuh nanaonan tareungit datang ka nyana coba jeun panyakit eta reungit nyanana cicing bae cak kunaon tuh reungit ka dinya caplok paneta dahareun nu datang ngaranna dahareun tah mun urang geus boga kayakinan model cak-cak meunang cicing bae urang geus lamun aya kiai cicing bae kiai cak-cak manuk onam cek sehato ilah manuk onam nyana aya hibran ti sayangna merendah keneh sanajan nyana teh berangkat khimason tagdu khimason taruh bitonan nyana inditi sayangna keleh beteung sore datang ieu gendut beteungna teu pernah kadenge manuk boga pabrik teu pernah kadenge manuk boga perusahaan sugan supermarket Indomaret dan lain sebagainya henteu tapi nyana indit ti imahna hiber sore anakna kaparaban nyanana gendut ngan eta make usaha keneh nu leuwih hebat cak-cak nyana mah asal kaluar bae tah dibaratok teh huluna cek kadang-kadang kupu-kupu nu gede ge kadahar bae bloon jak teu
kupu-kupu dek naon tuh kadinya. Ya nang saha eta ngatur nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadihi. Gua rendut eta cak-cak pohara jasa lempang teu daun henteu dahareun udah ratangna atuh berarti urang mah ieu blon eleh ku manuk eleh ku cak-cak make jeung gelut sagala urang mah neangan sesuap nasi make jeung teu salat sagala neangan sesuap nasi eleh ku cak-cak eta cakna cak 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 kadengena doang kurang pada mah Allah 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 jika kadengena ku urang cak 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 lamun urang dibere kaberenehan sieun ka cak-cak sebab nyana teh muji Allah 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 urang lamun keur hees kieu aya cak-cak haju urang dibere kaberenehan Allah 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 sial nyinggung aing sial sia Allah Allahan aing kerek bloon sial bisa dipaehan ku urang cak-cak. Tak eta kitu teh eleh ku cak-cak urang. Waduh, si Atoilah mah geus pohar jasa. Hese. Urang nyaritakeun ilmu hakikat lamun eueuh si Atoilah hese. Tah, dibere contoh ku Syekh Atoilah teh. Datang henteu sia kayakinan sia kadinya. Datang ka manuk maka ikhtiar keneh. Ngan sakikituna datang ka cak-cak geus ikhtiar sama sekali. Urang datang ke mana? Kudu aya nu nungtun, mimiti ngaji heula supaya aya ilmu. Geus aya ilmu, ngaranna ilmu yakin. Ye, bener ya, naik dilaksanakeun supaya datang ka ainul yakin. Sageus datang ka ainul yakin dibere deui hak. Jadi hakul yakin. Geus datang ka hakikat di dinya. Nikmat hirup bus datang ka dinya. Lawan Gusti Allah. Wa huwal qahiru fauqa ibadi. Gusti Allah maha nu maha ngalindih nu maha gagah saluhureun manusia saluhureun hamba. Di antara keistimewaan jeung kagagahan Gusti Allah teh wa yursilu alaikum hafadzah. Gusti Allah ngutuskeun urang kabehan ka malaikat hafadzah. Malaikat hafadzah teh malaikatun tusi amalakum malaikat anu tukang ngitungan jeung nuliskeun kana amal-amal urang. Likulli insanin malakani tiap manusia aya dua malaikat malakun an yamini hiji malaikat dikatuhun wa malakun an shimalihi kadua malaikat dikencaeun sing yakin sing hade aya dua malaikat posisina cek sakaol mah di dieu malaikat teh cek sakaol mah di dieu di bibir katuhu urang ditungtung bibir kenca urang cek sakaol mah nyana teh dipundakeun urang eta mangan sakadar caritaan-caritaan beuki ka jero nu jelas aya dua malaikat yakinkeun deuk di mana bae posisina hiji katuhu nu hiji dikenca nu belah katuhu teh ieu nyana tukang nyatetan anu bararagus faida amilah hasanatan katabaha sahibul yamin di mana orang berlaku baik ditulis ku malaikat nu aya di katuhun urang salat urang puasa urang zakat urang ngaji urang sedekah anu kanyahoan amal urang mah kanyahoan kabeh ke ku malaikat moal aya anu kaliwat kecuali nu aya di qalbu urang malaikat ge teu nyahoeun pokona mancak di dieuna ge pancak di dieuna tah malaikatun tusi amalakum pagawean berarti pagawean zahir dicatat kabeh jang diangsongkeun engke ka Gusti Allah do bakal ditimbang teh ya catatan amal urang engke bakal timbang catatan amal urangna ngajedog di dinya di mana-mana beramal goreng wa idza amila sayiatan qala sahibul yamin li sahibis shimal di mana-mana urang sebagai manusia ngalaksanakeun kagorengan cek malaikat nu katuhu bebe jaka malaikat anu kenca isbir ulah waka dicatet heulana ulah waka cek malaikat nu kenca pan nyana ieu geus maksiat heula la'allahu yatubu minha sugan bae nyana tobat geus ulah waka dicatet karunya engke di akhiratna masyaallah wah rajas ketika beramal bagus langsung catet. Tapi ketika beramal goreng malaikat nu katuhu nganasihatan isbir ulah ka jatuh ulah ka cak nu kenca padi geus beramal goreng nya keula lalahu ya tubuh boting tobat ke abeh ulah aya catetanana oh geus tunggu aya ki haji ngebonceng simba
cek anu katulah ka catet ulah magalan sabar sabar oh tebot beres balik Ki Haji seserian mantap jasa terus sabar apa ya sampai ting nyana teh masih seserian kan we kakarak cak nu kencak mah ya catet atuh Gus Kus itu mah catet tapi lamun berangnya ngabonceng simba ngabonceng Lampung putih gede adat penting natas kisah Gusti aduh renganan eta lain mah rom Gusti haram nyana nyekelan kacangkeng abdi aju ku abdi direm susuna karasa katonggong aduh eta jahenya gede cenjaknya susuna sotobat Gusti ka Gusti moal deui tuh teu dicatet kumaha teh cenah cak nu kencat geus tobat geus boleh catet lamun datang ka isuk deui nyana teh tak datang ka perlakuan nyana datang ka ngalakukeun can tobat ya catat Masya Allah mantap sing ade dua malaikat na ieu lah wa yursilu alaikum hafazah dua malaikat jadi akhirat buku orang aya dua hiji nu belah katu nu hiji belah kanca dihijikeun dibuka satu persatu tet salembar demi lembar salembar demi lembar salembar demi lembar tenden di mizan timbangan nu kanca tenden di mizan engke mizan nu katuh nu ieu mizan nu kanca nu ieu beratan buku nu mana urangna aya di tengah-tengah di dieu sedengkeun timbanganana segede dunia nundek ditembangna segede Haji Asep leutik jasa cek urang atuh tah teu kudu gede-gede naon eta ndek nembongkeun kadahsyatan Gusti Allah buku ditimbang amal teh katuhu jeung kenca cek urang dihadapkeun ka dieu urang geus beureumbaan ka mana ye aduh puyang urang makanya ditonton ku manusia kabeh Haji Asep maju timbang teh cak Haji aing kumaha ieu lalakon koteng masih kena oyak-oyagan tah jelema ge mah nuluku nu kicep-kicep ngenca aduh cek malaikat ji ngenca ieu aya amal naon emang kita coba amal naon itu numpang dahsat-dahsatna waduh ieu sok ngaboncengan simba SMS-an teu katobatan eta bahaya sih ada dan lain-lain duh masyaallah inggis jasa wa yursilu alaikum hafazah hatta idza jaa ahadakumul maut di mana sehingga datang hatta goyah lalakon hirup urang tadi dititipan dua malaikat datang ka paeh salila hirup urang terus bae diapingku dua malaikat nu mantak minimal urang teh izin ka malaikat ketika urang asup ka WC malaikat teh cicing di lawang WC eta teh neuleukeun urang nya teh nu mantak dina ahli tasawuf masuk ka WC ge make samping lantaran bener di luar manusia teu ningali tapi ka malaikat mah neuleukeun cek malaikat aduh cek Haji cek malaikat oh komo lamun awewe mah dideuleukeun ih aya naonan eta kan malaikat teu boga nya nama lain awewe lain lalaki jadi dia lebih gitu aya kacangan gitu. Nih urang isi asup kadinya sih ada mentak diuk ulah kena komo datang make naon karangaranna tilam nah hirup urang dititipan dua malaikat ieu malaikat raqib nu ieu ngaranna malaikat atid eta teh datang ka maut hatta idza jaa sehingga di mana datang ahadakum da kasalasiji aranjeun kabeh al mautu paeh tawafathu rusuluna ngamautkeun ka
eta ahad nek ke urang rusulna utusan kaula nu agung cak Gusti Allah saha malaikat nu sejen deui eta mah al malaikatul muwakkaluna biqabdil arwah malaikat-malaikat anu diwakilkeun ku Gusti Allah jang nyebutan roh-roh manusia bahasana rusuluna jamatina rasulun rusul ngamadak al malaikatul muwakkalun malaikat tu diwakilakeun ku Gusti Allah tita nyabutan berarti loba malaikat eta anu nyabutan ngan pemimpin nama hiji malaikat Israil hiji nyanata ngan anak buah nawah geus teu kaitung layu sudah moal ka itu mantak dijamakeun rusuluna geus aya utusan anak pemimpin hiji malaikat Israil hayang nyaho sagede kumaha eta malaikat Israil teh mun hayang nyaho kagedeanana eta teh lir teh beda jeung piring nu dihareupan ku manusia dunia teh segede piring segede eblek jadi manehanana neulekeun sapoena 2 kali isuk-isuk jeung sore-sore dideleukeun ku malaikat Israil neuleuk ka lauhil mahfuz neuleuk deui ka eblekna atau ka dunia ka sore-sore neuleuk deui ka isuk-isuk neuleuk deui nu mantak dideuleuh lantaran cek mujahid ju'ilatil ardu limalakil maut misla tosti cek ieu mujahid ti Kangjeng Nabi dijadikeun bumi pikeun malakal maut ku gedena malakal maut lir teh beda jeung ngaharupan pinggan atau ngaharupan piringnya tanawalu minha hina izin manehanana bisa nyomotan langsung lantaran segedena piring atuh deka mana sia dicomot atus piring atuh segede piring geus deka mana sabaraha miliar manusia piring di jero piring malakal maut kitu percis sakumaha ngahareupan piring mah ya Allah ya Rabbi dunia kulluha baina rukbatai malakil maut dunia sakabehna kaluhur 7 lapis langit kahandap 7 lapis bumi ieu teh baina rukbatai malakil maut aya dina dengkul malakal maut leutik ajumanehanana ieu nele sapoe sapeting teh 2 kali neleukeun anu ragragti mustawan sidratil muntaha teh hiji bentuk tangkal kayu didinya daunna teh aya ngaranan manusa hiji-hijina dideleukeun ku malakal maut asal geus geus kuil saya nya Jepri geus kikituan tabeh kitu heula 40 poe eta geus mayit berarti tinggal ragagna doang tangkal sidratil muntaha nu teu kadeuleuh tungtungna ku Kangjeng Nabi saat eta ku gede-gedena tangkal sidratil muntaha ku malakal maut dideleukeun eta asal geus daunna nah dideleuh ka jelemana sia 40 poe geus mayit tah sebab geus kitu tinggal ragag asal ragag ngek tak jadi kuil-kuilan heula mentek Abdul Qadir waktu keur muriang teh waktu keur muriang geus daratang kabeh careurik cek Tuan Abdul Qadir leuleuh ka Sidratil Muntaha dibere dibukakeun hijab ku Gusti Allah ngarannyana masih manteng keneh encan kitu encan naon katukeun kitu ngaranna naon tah ngaplek encan ngaplek jadi masih ajeg ge cek Tuhan si Abdul Qadir ulah ceurik kabeh wahai para pamajikan wahai para anak dulur kabeh lantaran abah nu ieu moal kapae gering nu ieu mah sebab tu deuleuh masih kene can ngaplek ka hiji nomor kadua anak abah nu ngaran Abdul Razak masih kene aya di tonggong abah dibere tah Pak Haji ge engke datang ka ieu mah kitu bae lamun muriak moal kapae abah mah kadeuleuh di Sidratil Muntaha tuh teger keneh
prak isukna modal ya nyahoan antak haji iya orang cerita paeh mah masyaallah dan mantap 40 poe ngaplek geus mait ngaranna urang ngobrol jateu muriang deui segala rupa masyaallah geus geumor jeung mait eta teh sok aya bae teh bahasa-bahasa anu aneh bahasa-bahasa anu mengarahkeun kana yen manehanana deuk maot sering bae geus kajen kumaha ge kadang-kadang silaturahmi kaunggal dulur kaunggal babaturan aya nu kitu aya anu kieu babagi bae tah geus harta tah abah mah geus moal eta geus dibere sadar ku Gusti Allah asal geus 40 poe ragag tak langsung Israil asupkeun ka kantong set eta kantong eta teh mun kurang ditarik hirup deui kantong ruh ya Allah ya Rabbi endek lumpat ka mana tuh urang boro-boro ku Gusti Allah fauqa ibadih al-qahir fauqa nang ngadenge malaikat mah bae kos kitu mentak ulah sok bloon deui urang hirup ya Allah ya Rabb tah eta malakal maut Israel jeung para penggawa para hadam-hadamna nyabut nyawa ketika geus datang ka ajalna wa hum la yufarritun moal lalawara moal sembrono sehingga kasalahan moal aya nu paeh kasalahan moal aya cak ieu muriang nu ieu cager bugeun lantaran di ditu dan nu ieu tak cak urang salah ta malakal maut tah digireun ieu mah nu geus geringat 3 tahun urang mah bisa kos kitu tah henteu malakal maut ieu teh gering-gering bae can gaplek mah di ditu tenang bae ngaplek ka kara ieu sehat tinggal sehat geus gaplek cak malakal maut deuk ka mana sih deuk ka mana sih hidih jeung kabar sagala geus ngaplek bloon sia eta urang geus ngaplek itu mantak sing hade masyaallah eueuh nu kasalahan eueuh nu sembrono wa hum la yufarritun yana yuqassiruna fiha bima yumarun moal aya lalawara naon nu diparentah ku Gusti Allah can waktuna hajar bae moal aya malaikat moal aya bahaya tuh emangna polisi di urang hakim di urang jaksa di urang can waktuna ge hei ieu mah geus waktuna ge lantaran nyogok eta teu kitu nya nama la yusuna ma amarallah geus kitu kumaha tah sumaruddu ilallah dibalikeun ka Gusti Allah Allah teh maulahumul haq pengurus Gusti pemilik anu lurus anu bener pengurus anu sabener-benerna dek dinaonkeun ieu liujazihib dek dibalas ku ari mah urang diurus teh alah pengurusan majazi tah mah ke urang babalik ka pengurus anu sabener-benerna Gusti Allah sakumaha nu baheula urang waktu di alam arwah balik deui urang ka ditu deui ka Gusti Allah tinggal kumaha babawaanana jadi di awak kurang teh aya 2 nomor kahiji jasad nomor kadua ruh 2 tah eta teh ngasupkeun roh kana jasad diserahkeun ka Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya wa huwal qahiru fauqa ibadi ai jasad mah kasih handal supliun bangsa handap zulmaniun bangsa poek bangsa zalim awak urang afanun bangsa bacin bau awak urang airuh mah latifun nazifun kohirun lelembutan lembut bangsa bangsa uluyun bangsa luhur ruh mah nazifun tohirun rahmaniyun rabbaniyun irah urang jadi bertolak belakang antara jasad jeung roh sangat berbeda sebab non sebab di antara roh dibere nafsu jeung syahwat ini mentak di ilmu thariqah engke bakalna digambar awak urang teh lain sazikir-zikirna
digambar aya lelembutan posisi-posisina di mana roh nu mana posisina dek dibersihkan ruh teh sebab orang mimiti ibadah teh make ibadah zahir fikih ngaranna kemudian orang make ibadah teh qalbu kadituna make roh nah ieu ruhani urang ke manu ibadah teh nu teu kanyahoan ku malaikat hafadoh mah hancam hanya nulisan anu kadeuleu ku matanya anu kasaksian ku nyana ibadah pagawean zahir ketika geus pagawean qalbu jeung roh malaikat hafadoh ge geus teu nyahoeun hanya Gusti Allah nu mantap ketika ditimbang berat kakatuhum padahal amalna teu sabaraha malaikat ge protes Gusti jabukurna ieu sakikieuna kok bagus amat hanya aing nu nyaho cek Gusti Allah lantaran nyana nu zikir ka aing tiap nangtung tiap diuk tiap rek sare ngedeng dan lain sebagainya sia mah teu nyaho cek Gusti Allah ruhnya na ancul-anculan ka aing nu matak ibadah lamun geus make ruh bakal nikmat ibadah teh geus teu make awak deui awak pasabira teh mah lalagaan doang ngahareupan dahareun jang awak ngahareupan inuman jang awak ngarepan si mbak jang nu handap segitu bae tah hirup mah gitu bae tapi ketika ngaharepan bacaan Al-Qur'anul Karim qalbu ruh ketika maca sholawat qalbu ruh ketika istighfar qalbu ruh ketika urang ngaji kos kieu ruh urang ieu teh keur mikir roh urang teh set roh orang narima karena keaslian bener cak roh teh kos kitu sadar hati orang dipadu jeung roh sebab di jerona aya sir nah tidinya teh bener cak roh teh kos kitu sadar benar terus sadar kesalahan di jero majelis luar biasa tobat bener tobatan cak roh teh atuh ulah cilaka kabehan urang ke di akhirat oh nya geus tobatan bae urang ibadah bae geus ka Gusti Allah ketika urang teh ngahiji tak qalbu jeung roh teh kitu kaayaanana tah di dunia mah jasa kedeung geus urang mah ibadah bae geus ka Gusti Allah bener jasa eta urayan Al-Qur'an teh geus bener jasa cak roh teh kos kitu kaluar bae ti majelis taklim mio di start tang ayah bae jahe haji ke mana ke Cikupa cekian nanti gue lagi endek emang neng jeung sa tadi naik angkot ye Mbah Haji jeung sa sorangan engko lah milu bae oke deh eta roh mata dendam roh tolol goblok cilaka sia cak roh cak nafsu ya cak nafsu terus bangunna putih ya ieu mah cak nafsu tah hawa nafsu cak roh mah ulah cilaka ieu cilaka roh mah pancet tadi gen nazifun latifun nazifun tahirun rabbaniun roh pedang langsung ti Gusti Allah pangheulana diciptakeun teh roh memeh urang aya bi alpaisana 2000 tahun sebelumnya dunia roh geus diciptakeun ku Gusti Allah. Ku ari tinggal diasup-asupkeun bae. Tata cakro teh aduh cilaka ieu asana balik ka Gusti Allah. Cilaka ieu balik ka Gusti Allah. Aduh cilaka jasa yeuh. Tetep bae cakawana sudah roh ieu putih tanya. Dilalaunan-keun kurang emang Mbak di mana cicingnya? Di situ di Cikupa, dekat Citra. Ya emang sebelahnya. Pabuaran situ. Udah lama Mbak di lama udah pindah-pindah dulu pabrik ono baru sekarang pabrik itu ya. Lampungnya di mana Mbak? Saya Lampungnya di Krui. Jauh iya jauh makanya segen pulang. Saya kira tuh udah pernah kawin udah suami saya nggak bener ninggalin saya. Jadi sekarang janda saya. Pak Haji punya istri enggak? Punya sih. Atau punya juga enggak apa-apa. Emang di agama makan boleh laki-laki makan 2. Masya Allah mantap. Mantap jasa. Aduh guys luar biasa. Muringkak bulu ujianana. Aduh. Ya Allah. Ada nomor HP-nya enggak?
kata terusan blon cakro teh aduh haji cakram terus asana hesen yang anu putih kos kieu hese eta mah adupun ka ditu mah atuh aing ngeunaheun terus rumah tangga main teu atuh tuh babari teh mah tah ngaranna milik geus dihareupeun teh mah masyaallah masyaallah eta kos kitu tah keur di jero majelis iya waduh geus tobat aing geus tobat keluar ti lawang majelis eueuh deui ta tobat masyaallah nah awak kurang teh dua roh hiji jasad hiji nu mantak ke di akhirat roh teh ieu teh nyarekanan awak goblok cak awak teh aing mah pan bagus diciptakeunna tungtung mah ka neraka jeung aing-aingna roh kan bawa ka neraka sial jasa cak roh teh ye atuh cak awak teh sia teh kunaon daek bae lain hayu ka aing teh ye pan aing mah bangsa robani sia mah bangsana bangsa jismani sia mah pan sakifun berat supliun bangsa andap zulmaniun tah ieu teh pan ku aing jijieun alat sia teh aing teh teu bisa daya sebab aing melatip bisana aing kanyahoan aya di awak sia pan sia ngaji ka Cilongo pan harita ku aing tah eta nu bener mah ulang ngridit urang tah eta nu akur mah pan atuh sia keluar di majelis aju ngridit deui atuh sia teh ngabejaan ribut cenah di hareupeun neraka ribut cak malaikat ulah ribut sia saruana eta mah percis bae aya jelema buta ngan bisa lempang aya jelema neuleuh ngan teu bisa lempang kemudian datang eta anu bisa neuleuh ngan gempor teu bisa lempang ngobrol nyana tuh di hareupeun imah Pak Haji buah bola de jasa buah cak nu buta sia bisa neuleuh aing mah teu bisa apaan badai kumaha ge buah tuh aing moal bisa maling aing teu bisa aing bisa neuleuh doang ngan teu boga suku kumaha nyokotna tuh neuleuh bae aing saruat bisa lempang aing mah bisa lempang ngan teu neuleuh aing mah bisa neuleuh ngan teu bisa lempang barengan yuk bebarengan aing punggu ku sia ayo dipunggu nu gempor ku nu buta ada dampak deui kebeneran ayo lebang cekelah ngarang nage buta ngaler ngidul dah geus datang ieu ka tanggal buah dialaan ku nya tak geus balik tah eta nu bakal disiksa apakah nu beuntak apa nu buta ribut ge nu buta teh eta jeung nu gempor di hareupeun neraka ribut je Gusti abdi mah pan lamun henteu dibawa ku nu buta mah abdi geuleuh tinggal deuleuh pan gempor cak nu buta tolol sia meureun aing bisa lempang ya aing ku sia teh dituduh-tuduh mah pasti dipunggu di aing goblok beureunanan sia ribut cak malaikat ulah ribut kabehan berjamaah ka neraka ieu ge sarua awak urang jeung roh tah dibandingkeun model kos kitu geus bae kabehan bae roh jeung awak urang ka neraka nu mantak mumpung urang dibere kesempatan ku Gusti Allah ja ieu teh bakal nasummaruddu ilallahi maulahumul haqq bakal dibalikan seluruh makhluk ka Gusti Allah sebagai pengurus anu sabener-benerna ala eling lahul hukmu hukum ngan nu Gusti Allah doang engke saat eta mana hakim nu baheula di dunia sok ngahukuman ka dieu sia hakim geus ceurik bae teh jaksa mana jaksa pengacara ada sia nu baheula di dunia dibere kekuasaan hukum hakim teh jaksa teh pengacara teh termasuk polisi nu sok bawaanana termasuk pemerintah anu ngaabsahkeun jeung ngawenangkeunana dipanggil ku Gusti Allah raja limanil mulkul yaum mana raja nu baheula ku tutang keteteng di dunia anal malik cek Gusti Allah ai raja kuari ayo sia sabaraha tahun sia ngarajaan di Indonesia nyaon teu aya sabaraha fakir miskin aya sabaraha anu yatim piatu
aya sabarang da tah urang da mah abdi nyaho tolol sia goblok sia raja ditanya sia nya orang da mah cenah tapi nu geulis doang blon teh coba eta lurah ka mah tuh dipanggil sumaruddu ilallahi maulal haqqi ada cak Gusti Allah eling awas ingat Allahul hukmu hiji nu boga hukum Gusti Allah dekumbah engke urang peta urang sebab kekuasaan geus di aya Gusti Allah deui soal hukum di Gusti Allah neraka make ngalentab-lentab ngabuncal-buncal cai luar biasa ngagolak teh jangan ngagolakeun jelema-jelema anu maksiat jang ngulub jelema anu munkarat nu maksiat jang disate jelema-jelema anu kuari teu pararugu geus disadiakeun sateunana geus disadiakeun cai ngabuncal-buncal ngagolak ribuan tahun nu mun dikaluarkeun ku ari seuneu sagede jarum bae ge urang modar kabehan engke mah dikulub kadinya krebek kuari dasi ambay-ambayan kuari sapatu herang mobil bisa gemilau anu luar biasa istana sakitu megahna salin ganti awewe ti mimitin putih datang anu hideung los engke sia rasakeun ala lahul hukmu Gusti Allah nu boga hukum moal bisa ngadalil ngahujah aya kitaban di dinya dua malaikat hafazoh nu nulis mayal pizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid ucapan jeung pagawean aya nu nulis malaikat raqib jeung atid geus urang mah tinggal sadar wa huwa asraul hasibin Gusti Allah nu panggancang-gancang na ngahisab gas moal bisa ojah urang kukumaha ge mudah-mudahan urang kabeha dibere bisa tobat ku Gusti Allah boh pamimpin urang pamarentah nu sarugihna nu daragang petanina nu ngaulan-ulinkeun pertanian kiai-kiaina santri-santrina pedagangna kumna mudah-mudahan urang kabehan bisa tararobat ka Gusti Allah jeung mudah-mudahan pasti Gusti Allah narima kana tobat urang sehingga urang di akhirat salamet menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qul wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana syekhul marasi lana nazaba syekhul marasi ayana maja syekhul mursi radhiyallahu anhu muga nilar bener sapa Allah anu saking syekh Abdul Alaina jalla syekh laban nahnu walhamdulillahi ta'ala awqatuna kulluha lailatul qadri tawin sum sadawa tawi puji kutang kepada Allah halim halhur ya Allah iku awqatuna tawi pirang-pirang waktu ingsun sadawa sakabeh awqatuna iku lailatul qadar yana ibadatahum kana satuhuna ibadah sufi kana satuhuna ibadah ahli sufi allati amiruna tawasufiyun kang ngaramekeun ya sufiyun biha galawan lati awqatihim birang-birang awqatahum birang waktune sufiyun kulha sakabeh awqat fikratun iku tafakkur wa tibarun lan itibar wa syuhudun lan hadir wa tibsarun lan ningali wa tafakkuru sa'atin afdalu min ibadati sab'ina sanatan lan utu tafakkur sajami kullu utama tinimang saking ibadah 70 tahun kama fil hadis barangkan tetap dalam hadis wa kadzalikal amkinah nyaritakeun masalah penemuan ahli-ahli Allah nu geus ngarasakeun lazatna ibadah dibukukeun ditulis ku Imam Kusyairi dibukukeun deui di
seorang sahabat di zaman sahabat ialah Abdullah. Dirangkum jelema-jelema saat di zaman sahabat anu menemukan kalazatan ibadah. Urang geus tinggal ngadongeng-dongengkeun bae. Aya deui urang mah teu bisa ngadongengkeun nu ngeunah ibadah mah nu turun mamoba. Tadina ngeunaheun ibadah barang asup ka Golkar jadi kaganggu. Bisa tadi dongengkeun ku urang. Tadina tentrem ibadah barang jadi moe kurang. Bisa tadi dongengkeun ku urang. Tadina mengenaheun ibadah teh barang kena sogokan turun ibadah. Bisa didongengkeun ku urang. Kerjaan nyandung mengenaheun ibadah teh barang nyandung dirobah ngeunahna luhur puyeng handap ngeunah. Aduh. Tapi eta puyeng luhur eleh ku puyeng nu ngeunahna handap. Tadi dengekeun puyeng luhur sabodo lah geus. Kageureun sorangan. Si Raja Tega itu sebenarnya. Aduh. Sebab lamun urang ibadah ka Gusti Allah, ku Allah bakal dicoba. Hiji ku Allah bakal dibere dedengean, diliwatkeun dedengean ceuli luhur mah. Kuari dibere dedengean nurani. Dikiriman jelema-jelema anu fakir ka imahna. Terus minta bebejanya bahwa kula geus teu dahar ti kamari. Boro-boro boga imah mewah, imah nu aya gede kerubuh bocor malah. Pakaian kadanan ku jutaan ratus ribu nu aya ge cumplang-campling. Kadele ku mata urang, kadenge keluhanana nembus ke jero hate urang. Tah eta ceuli roh teh yang ngadenge. Mulai didinya gerak asuplah kana golbu. Sanggeusna asup kana golbu ngereteg hate urang karunya, timbullah langsung reaksi kana mata, ceurik mata. Kitulah manusia sanggeusna ceurik timbul rasa iba karunya amat cak urangnya. Urang mah poe geus sabaraha kali dahar zaeta ti kamari can dahar kuda kodok. Langsung mere urang 1000. Eta mere 1000 teh bohong, ceurik eta gombal. Ceurik eta buaya. Cak Allah ceurik sia dibayar ku 1000 aing ngiriman hadiah nu fakir ka sia mun sia mere kadinya sesuai ukuran jang dahar bae. Geus disadiakeun ku aing sorga. Hakikatna mah kos kitu. Bagi jelema nu ibadah pasti dikiriman ku Gusti Allah. Jelema-jelema nu karitu. Moal lamun teu ibadah mah. Mun ibadah dikiriman bae kajen ku kumaha ge. Nu hayang meunang ridho Allah. Kuari pamajikan nu kolot ceurik. Ceurik ka urang meronta, timbullah asup ka jero hate. Sebab ceuli roh teh aya irungan, aya ceulian, aya mata ngadenge eta teh jelema anu selalu dinikmati ku urang teh. Nyana memberikan kenikmatan ku urang teh diuyup ka ngeunahanana. Tapi ketika manehanana memohon ka urang keadilan, timbul hati nurani urang sanggeusna timbul. Kemudian gerak sanggeusna gerak ceuriklah urang karunya. Setelah ceurik dibuktikan ku urang malah ditinggalkeun saminggu. Penjahat kelas kakap sekala ya. Teu kudu hese-hese. Raja Tega ya. Anu tatarina deuk disadiakeun sorga ya ku ari mawayahna lah malipid heula ka neraka jahanam. Ngeri urang. Ngeri. Ieu teh naon ieu? Cerik urang teh diperhatikan ku Gusti Allah. Sebab teu bisa cerik eta jelema dangkal. Ketika geus bisa cerik dibuktikan
laksanakeun apa henteu bagi jelema-jelema nu henteu rek dedeketan jeung Gusti eueuh masalah tapi bagi jelema nu endek dedeketan jeung Gusti saeutik pun selalu diperhatikan ku Gusti supaya berubah urang dek 2 dek 3 pemajikan silakeun asal jujur jeung adil adapun urang geus galasakeun jujur geus galaksanakeun jujur jeung adil nyana masih keneh demo lain masalah eta mah urusan hak geus urang mah ngalaksanakeun tah lamun urang geus bisa nurani ieu dipenuhi ku urang henteu gombal urang teh teu gombal teu ceurik urang teh henteu ceurik eta henteu bohong ceurik urang mulai diperbaiki ku urang dedeh jeung nyaah ieu teh fakir dedeh jeung nyaah ieu teh miskin dedeh jeung nyaah ieu teh perlu bantuan dedeh jeung nyaah ieu teh awewe perlu perlindungan urang dilaksanakeun memperbaiki diri urang sebab urang aya di dinya makomna mulai teu bisa urang memperbaiki diri salilana urang di dinya bae makom urang salilana makom urang di dinya bae mantap Imam Ghazali mah dititipkeun heula pamajikan salila 13 tahun ngalalana Imam Ghazali teh boga anak boga pamajikan boga santri lantaran can kapanggih jeung lazat can kapanggih jeung ngeunahna ibadah pamajikan ditanya deuk nungguan apa deuk balik bae ditolak santri mah geus dikaburkeun ulah ngaharepkeun ngaji ti kaula cek Imam Ghazali jung teh angan kiai nu sejen mama reka mana padahal geus boga gelar Hujjatul Islam deuk neangan lazat ieu teh ngaji teh ngan sakadar lalagaan ieu teh kikieuan ngarang sakadar lalagaan geus ngarang Imam Ghazali teh can kapanggih jeung lazat ditinggalkeun santri saat eta 500 encan pengajian mingguanana jang sajabana ditinggalkeun bae ku Imam Ghazali mah langsung ka Yerusalem ka Aqsa langsung ka Yordan langsung ke Mekah 13 tahun ngalalakon kakarak Imam Ghazali kapanggih setelah kapanggih jeung kalazatan cek Imam Ghazali eta nu ibadah kamari sesuai jeung aturan teh salah kabeh orang sagede Imam Ghazali ngarasakeun salah teh kos itu ibadah teh ieu horeng nu ngeunaheun mah ibadah teh kuari urang memperbaiki diri lantaran urang mah ayeuna dina warung ayeuna teh ngawarungna sing bener sing rapih tujuanna ka Allah teu bisa tinggalkeun warungna lamun urang deuk ka Allah melalui suluk urang aya di pemerintahan ternyata teu bisa memperbaiki diri di makom eta di pemerintahan tinggalkeun pemerintahan urang jadi kiai tinggalkeun ngiaina daripada di mama-mama daripada di abuya-abuya teu kapanggih jeung jati diri atuh nipu diri tah asal dipanggil mama irung bekah agak dipanggil kiai irung bekah lamun di forum teh kurang bae eueuh kiaian Mang Haji nya ngagerokeun kadi ulah Mang Haji atuh kiai goblok sia teu kadeuleuh Gusti aing kiai eta gahalangan kiai ngahalangan ya Allah ya Rabbi Gusti ieu carita jelema nu endek ka Allah ai kos urang mah tuh teu dipajar deuk ka Allah yan teu dipajar henteu jah hayang urang mah muzabzabun baina endek wa henteu teu boga arah urang kumaha cai bae cai ka kidul milu ka kidul cai ka kaler milu ka kaler urang mah kos kieu bae henteu diarahkeun cai deuk dikakidulkeun diarahkeun jalanna ka dieu ye cai deuk dikaditukeun diarahkeun di dieu dirapi-rapi urang mah henteu kumaha deukna bae kos hujan kamari atuh lele ambalaya teu diarahkeun tungtungna mah atuh lebaran teh santri jeung urang lembur mah kuari mulai ibadah khusus atulah mangga sesuai jeung aturanna syariat majang geus kuari memperbaiki diri disebut ngaji diri kumaha ieu carana geus bertubi-tubi urang tahajud ku tahajudna zikir ku zikirna sedekah ku sedekahna dan lain sebagainya tapi can kapanggih jeung jati diri moal bisa lamun eueuh nu ngarahkeun moal kajen kuku mah ge kukulang ke dicaritakeun gretekna
99,9% moal bisa usul ilallah tanpa aya penuntun numantak guru mursyid eta sebagai syarat pikeun usul ilallah anu kudu nurut bae ka guru cak guru ulah tinggalkeun kudu nurut cak guru laksanakeun cak guru nang ngaler cak guru nang ngidul percis kal mayit tiadil gosil kos mayit aya di leungeun anu mandian mayit dipka tangtung didieukeun diuk dibalikeun balik moal bisa demo mayit begitu kurang dibalikeun ulah kenceng cak mayit asal kabur kesadaran abi berojak bisa ngejat kok belum mati ya aduh nah sesuai jeung petunjuk kuari mah ngabersihan teh ulaya anu kitu ngahalangan di batin geus kudu kumaha tuh kudu ditinggalkeun makhluk sedangkan urang pun babarengan jeung makhluk tak ieu nu hese ge lain berarti ditinggalkeun kemudian urang ninggalkeun kitu bae ja urang moal bisa ninggalkeun makhluk dua rupa dibagi iman ninggalkeun secara hakiki wa iman ninggalkeun secara majazi ngan keur secara majazi ari hate mah tetep bae kudu ninggalkeun hate mah hate total hakiki kudu ninggalkeun bae encan usul mah kudu ditinggalkeun makhluk kitu keneh teh sulit bae kajen kumaha ge sesuai jeung aturanana loba murid-murid Tuan Syekh Abdul Qadir anu teu daek usul dicorekan ku Tuan Syekh di kieu di kitu kajadian nu usulna teh cek Tuan Syekh deule imam deule Kangjeng Nabi Musa ketika dek munajat ka Gusti Allah ya Musa ikhla na'laika bil wadil muqaddas tuwa buka sendal buka tarumpah ikhla na'laika lantaran anjeun endeu ka kaula nu agung ulah dibawa nanaon kitu keneh Kangjeng Nabi ketika Kangjeng Nabi di Jabal Sur munajat ka Gusti Allah Kangjeng Nabi teh secara wahyu khusus ka Kangjeng Nabi ya Muhammad ikhla na'laik pocot ku anjeun eta sendal anjeun bahasa sendal teh eta teh bahasa khusus kidaya padahal mah kabeh nu mantak ditafsiran ku Syekh Abdul Qadir iza aradta dukhula di mana anjeun deuk asup ilayya ka kaula cek Gusti Allah fanza al ilma wal amal wan nasab wal hasab wal milka wal ahla mun anjeun deuk ngarepkeun datang ka kaula ilham nu datang ka Tuan Syekh Abdul Qadir nu dijabarkeun ku Tuan Syekh Abdul Qadir supaya urang usul murid-muridna supaya usul copot ilmu jeung amal copot nasab jeung hasab copot mal jeung ahli urang ka Gusti Allah teh ulah dibabawa ilmu lamun urang ka Gusti Allah urang mamawa jamul jawame asa pinter aing jamul jawamena eta Allah kahalangan ku jamul jawame urang ka Gusti Allah asa hebat patul muinna kahalangan teh Allah ku hebatna patul muin urang ka Gusti Allah boga berbagai ilmu cek Tuan Syekh Abdul Qadir ngajabarkeun ilham nu datang ka anjeunna insa al ilma ulah dibawa eta ilmu ka Gusti Allah mah sebab ilmu ngahalangan ka Gusti Allah ulah pocot teunden heula di tukangin masjid ilmu disimpen mana di dieu nya kula deuk ka Allah deuk disimpen heula sebab ilmu mah mawa gede hulu loba jasa nu tata dina kiai kopeahna nomor genep jadi nomor 11 gede hulu gede hulu aduh Gusti Allah amal tenden amal di luar ulah dibawa asup ka Gusti Allah mah lawang Gusti Allah tertutup ku amal lamun urang ka Gusti Allah mah mawa amal pan aing teh puasa pan aing teh maca Quran pan aing teh zikir pan aing teh ngaji pan aing teh salat eta dibawa ku urang amal eta ka Gusti Allah Allah jeung urang kahalangan ku amal urang tenden amal di luar kemudian
kemudian hasab keagungan-keagungan orang teh disebut mama, orang teh disebut buya, orang teh disebut wah luar biasa julukan dokter Andes itu profesor doktor dan lain sebagainya. Tak eta teh piceun di tukang mun urang ka Gusti Allah mawa dokter Andes kiai abuy kahalangan. Hasab nasab tenden heula di tukang ulah sadume urang teh turunan teh bagus, turunan wali, turunan kiai, pan aing mah anak kiai, Allah kahalangan ku boga rasa urang anak kiai. Pan aing mah habib, Allah kahalangan ku rasa kahabiban. Baheula mah nyana keur teu boga rasa habib luhur pangkatna. Aya manzilah di sisi Allah. Tapi ketika nyana inget pan aing mah habib kudu beda jeung batur turun pangkatna ku sabab nyana boga rasa habib. Habib mah moal leungit ieu sanajan nyana teu ngabejakeun habib. Habib moal leungit sebab eta mah turunan ngan nu kudu dileungitkeun rasa kehabibanana, rasa anak kiaina, rasa anak walina, rasa anak juragan. Eta tah kos kitu tah. Lamun urang boga rasa juragan jadi jurig. Tinggalkeun heula di tukang. Sebab Kangjeng Nabi kan subhanallazi asra bi 'abdihi laila. Subhanallazi maha suci Gusti Allah. Allazi asra anu geus ngalempangkeun ti peuting maksudna manu ngalempangkeun bi 'abdihi ka hambana henteu bi nabiyyin henteu bi rasulihi. Henteu bi Muhammadin tapi bi 'abdihi. Pocot kanabian, pocot karasulan, pocot sagala rupa keur jadi hamba. Kakarak bisa naik. Salila urang boga rasa we, tu aing mana kiai. Oh, tu lain aing mah lain anak kiai deui, malah kiai. Oh, tu aing mah lain anak habib, aing mah tetep bae. Mun boga rasa seperti eta mandeg bae di dinya. Tidak terkecuali harta. Pocot harta. Lamun urang ka Allah, kemudian harta dibawa di jero hate ayam mio. Di hati ayam mio aya sekupi mui dibere ku atut mio ku aing henteu padahal aing mui desa tuh sia mah aya apansaan aya inopaan kemudian aya orang Karawang. Gusti Allah doa berderet dia urang salat ka Gusti Allah urang asup ka Gusti Allah harta henteu ditinggalkeun heula maka kahalangan urang ku harta. Salila urang inget-inget harta Allah teh kahijab ku ingetan harta. Kitu keneh ahli. Urang inget ka pamajikan, urang inget ka anak, urang inget ka incu, urang inget ka dulur, ta eta ahli-ahli urang tinggalkeun. Tah sumaja'a uryanan mimma siwallah maneh datang ka kaula jani cek Allah uryanan sataranjang tinu tadi sataranjang coba tina ilmu sataranjang coba tina amal sataranjang coba tina nasab sataranjang tina hasab sataranjang tina harta sataranjang coba tina ahli pokona mimma siwallah ayakeun di jero hate anjeun teh ngan hiji aing we Allah sok gerak tak salat maneh hiji be Allah Allahu akbar bakal Lailatul Qadar kapanggih Lailatul Qadar bakal kapanggih lain kudu di bulan Ramadan bae asal urang bisa naranjangan anu tadi urang bisa naranjangan ilmu urang bisa naranjangan amal urang bisa naranjangan hasab urang bisa naranjangan hasab urang bisa naranjangan harta urang bisa naranjangan ahli urang teh sataranjang ka Gusti Allah abdi mah hamba Gusti henteu aya hartaan di abdi di hate abdi teu aya ahli di hate abdi teu aya turunan di hate abdi henteu aya pangkat di hate abdi teu aya amal di hate abdi teu aya ilmu abdi mah hamba Gusti Gusti datang ka Gusti cak Gusti Allah aing nurunkeun rahmat ka sia sulusup rasa deukeut bakal aya rasa deukeut teh aya bae masyaallah deukeut jasa Gusti Allah teh lamun urang geus boga rasa deukeut jeung Gusti Allah
wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid aing nu agung teh leuwih deukeut tibatan tun urat genggerong sia lantaran robah sia teh anu ngarobahkeun aing roh sia teh eta teh nang nimpen aing kicep sia teh kicep aing diuk sia diuk aing duh Gusti segala rupa nu aya di abdi teh ieu teh ti Gusti teh geus ulah nyebutkeun ti Gusti teh aing teh ku deket-deket teh geus aing teh nu mantak mafi jubati ilallah eueuh deui dijubah ku lama eueuh naon kecuali aya Allah doang teangan coba dijubah aya Allah sagede peureut teh naon eta lain kitu rarasaannya geus Allah bae Allah salat coba tipe-tipe sholli sunat tahajud Allah akbar masyaallah aya nu nyingkap orang androk pamajikan aduh lain budak deh Lailatul Qadar atuh 9 bulan keluar Lailatul Qadar aduh Masya Allah itulah ahli-ahli Allah sakadar global carita anana praktekna kudu aya anu ngabejan kudu aya nu ngabimbing teu bisa mun eueuh nu ngabimbing mah tetep bae kudu aya nu ngabimbing hudangna teh carana teh dibimbing ku guru mursyid lain dilepas begitu saja torekat tawajuh suluk teu bisa sambarangan lementaran jelema nage dipilih guru nage henteu sambarangan mere boro-boro darajah suluk tawajuh cacak-cacak anu darajah kitu hungkul ge ieu adalah kesulitan sulit eta nah iyalah neangan pimuridenana henteu sabarangan dibikeun nu mantap eta Abah Anom Tasikmalaya lain salah elmuna salah cara merekna torekat nu ayeuna lain salah torekat da bun kurang dideuleuan alalakur salah mikeunna lurah dibere torekat camat dibere torekat watu tasbih kunyana dicecekel bae bari teu make kopiah atuh gideg bae keur ngahareupan jelema ge gideg bae bakal grogol ieu mah ieu nya torekat cikos kitu torekat mah teu ngundang nanaon torekat mah nyana lamun kuat babarengan jeung jelema lamun teu kuat nyepi sorangan menghindar diri kumaha kekuatannya na bae sebab aya nu keur ditempuh kunyana hiji darajat di eta makom nu kudu dipiceunan awaik jeung rozail dan nu mana bisa bari cacampuran jeung jelema silakeun teu bisa menghindar mau tidak mau lamun nyana hayang naik cenah ieu mah deuk terus bae atuh teu naik-naik mun aya guruna pasti dicarekan ke ku guruna sia kumaha pancen sian deuk pan atuh di dinya bae ieu mah jalan di tempat mah teman baris kiri kanan teu datang dirinya tegap gerak atuh mun lempang datang ka serang mah teu lempang atuh di dinya bae atuh geus bae sakituna bae masyaallah na ieulah menantak cek Imam kitu Marasi radhiyallahu taala yaqul nahnu walhamdulillah taala awqatuna kulluha Lailatul Qadar waktu kami maka bagi Lailatul Qadar nah sebab li anna ibadatahum ibadahna para ahli sufi lain anu ngaharamkeun sapeker besi sufi teh nu ngaharamkeun sapeker adu calanana nongtot teh nu janggotna kumisan teh henteu salah ngan lain eta sufi mah engke dicaritakeun geura ge aya jelema maka pakaian cumplang-campling dicarekan ku guruna lain kitu ibadah ka Allah aya jelema make pakaian bagus lain kitu ibadah ka Allah pakaian dek kandal dek ipis dek cumplang-campling dek bagus eta badedeulean mata lain eta nu kudu diomean golbu baju mandek make nu kumaha bae ge mangga teh teuing eta mangan sakadar lah lamun kieu lamun boga rasa bangga make nu bagus make nu jore kira-kira make nu jore asa jadi wali mah make nu bagus aing mah make baju ge tabal tepil pasti ku batur pajar wali je atuh blon tah atuh pasti atuh blon tah kos kitu mah neuk nanaonan ngantak ge palsu wawaliadan kanyahoan bae nu palsu mah tetep bae kanyahoan bae non gitu ngaranna batu merah delima jeung nu asli jeung nu lain atuh kajahoan bae
itu Pulau Sapir Bu Sapir anu asli jeung nutiruan atuh kajahoan bae virus asli jeung Cikotok atuh kanyahoan bae ieu bangsa Cikotok kabeh ieu mah kos tuh nya li'anna ibadatahum salantaran ibadahna ahli sufi allati yu'ammiruna biha anu nyana ngaramekeun ku ibadah kana seluruh waktuna eta adalah fikratun wa tibarun wa syuhudun wa istibsarun per detiknya nama tafakkur per detiknya nama kitu itibar selalu manggih naon bae dijadikeun tafakkur jeung itibar numantak lamun geus datang kadinya eueuh nu jadi gangguan dunia ketika ningali bangkong ieu bangkong ka kawasan Allah dijadikan itibar maha kawasa Allah nyeun bangkong nagara mana jeung bangsa mana nuji bisa nyeun bangkong moal aya ge Jepang babangkongan nu resepeuna ge budak leutik doang sama pos kitu mah babangkongan urang kapanggih deui teh jeung orai maha kawasa Allah dada melanana tiasa nyeun orai pasti di dieu teh aya hikmahan orai teh urang teu nyaho bae ieu teh kamangpaatan jeung kamadaratanna orai teh teu semata-mata diciptakeun ku Gusti Allah pasti aya mangpaat jeung aya madaratna lantaran engke makhluk Allah teh kabagi tilu aya nu mazmum aya nu mahmud aya nu bainal mazmum wal mahmud hiji aya nu mazmum teh hartina tercela aya sabaraha selain manusia anu kasuk mazmum aya anu mahmud aya sabaraha selain manusia anu mahmud aya anu bainal mazmum wal mahmud naon ditapakuran ku urang diitibaran ku urang tah kuari mulai naik ningali embe maha kawasa Allah embe teh aya bikang ya lalakina aya nu gede anu leutik aya nu luis aya nu jibrud kos jelema bae nu luis aya nu jibrud tapakur manggih ku ari urang Karawang tapakur masyaallah Gusti Allah ku bagus-bagus teuing di mana alamatna nya tah eta sok salah tah aju nanyakeun alamat lamun tapakur doang mah teu naon geulis amat teh budak komo nu nyieunna meureun Gusti Allah pikaresepkeun tah geus datang ka dieu doang ulah aju nanyakeun alamat lamun nanyakeun alamat batal tah batuh tah mah bajingan ngaranna tuh ya Allah ya Rabbi hesenya ieulah ilmu urang ngamun ngaji diri ka baca kabeh diri urang jeung asa saralah bae urang ngaji diri teh benerna pasti salila urang can usul ka Gusti Allah urang dirundung ku salah bae ngebentak ku bentana asa salah ngadenge ku ngadengena asa salah dahar ku daharna asa salah nginum ku nginumna asa salah sare ku sarena asa salah boga pamajikan ku boga pamajikan asa salah nyandung ku nyandungna asa salah bae wabeh asa salah bae jelema sumping ka Tuan Abdul Qadir nu hiji beuki dahar nu hiji tilok dahar begitu datang ka Tuan Syekh cek Tuan Syekh luhuran nu sok dahar ya budak pangkatna luhuran nu sok dahar nu tilok dahar pangkatan sedengkeun di mata masyarakat di mata masyarakat nu hebat ieu nu puasa bae bahkan bukana ge bukana ngan tilu huap kadang-kadang ku dangdeur tah eta tah ieu mah sana turunan Panuragan boy ieu mah ieu Cirebonan ieu mah ieu sumping dua nenek kabeh saksian ku masyarakat mana coba pilihan Tuan Syekh ternyata nu dibagjakeun ku Tuan Syekh nu dahar anu teu dahar mah di biasa bae di luar biasa bae dek buka-buka tak sayayana bae tapi anu beuki dahar mah kiai teh kiai maksudna lain kiai onam kiai besi pajar sia ye kiai dibagjakeun malah bareng jeung Tuan Syekh daharna ge waduh dahar nambah deui didelegeun bae ku nu sok puasa teh pan nya mah dibagjakeun hebat amat susurian segala naon bunga amat ya pan aing mah diapi lainkeun padahal aing puasa bae cek nya teh aju aing zikir bae jauhna naonan aing di mata Tuan Syekh aing ngat nu salah apa Tuan Syekh begitu begitu boga pikiran gitu mau tuh Tuan Syekh kanyahoan pan berarti
ngomong teh hati teh kajaur ku Tuhan seh aing didelegeun ku nyana berarti aing salah ya apanya anu salah itu Allah tok deui ongkos urang leuleuh awewe cek urang bogoheun teu bogoheun teu aja jana leuleuh bogoheun pasti pugunya na keur leuleuh ka belah tukangan urang geus husnuzon ya pacar ka urang bae orang ditukangin urang aya dulurnya na sial jasa tah geus beres dahar itu buka tuh geus peting diajak ngobrol ku Tuan Syekh lantaran Tuan Syekh teu ngabukakeun heula nanyalah nu sok puasa Tuan ampura ieu mah abdi titebih ka dieu maksudna hayang jelas bae abdi ieu sok puasa bae ari ieu mah sok dahar bae kiai menurut Tuan bagusan nu mana bagusan nu dahar bae jeban sakana pantuan ceramah baheula lamun hayang usul ka Allah macana kudu kentel beteung kudu ulah ngadaharna naon kudu puasa bae pan atuh ieu Tuan ngabaguskeun ka nu dahar tanyakeun tah ka nu sok dahar teu kudu aing mau ngajawab aduh kieu teh geus urus ditanya Kiai nu mantak dahar bae kunaon oh kula mah nu mantak dahar bae hiji dititah ku Allah kulu wasrabu wala tusrif setiap nu dititah ku Gusti Allah berarti halal kula keur ngalaksanakeun barang halal maksudna dahar teh nuturkeun perintah Allah dengan tujuan jang ibadah kadang ku sia cek Tuan Abdul Qadir kadang teu atuh dahar teh dititah ku Allah ai jang salat mah daripada sia puasa bae haju teu berjamaah lantaran cak sia cenah pan leuleus jasa sia puasa bae haju teu berjamaah haju teu ngaji zikir bae lantaran teu kuat kentel beteung bagi jelema nu teu kuat ngaji ku sebab puasa teu kuat berjamaah ku sebab puasa tah maning ieu dahar bae kapake ku urang dahar bae nama katuturkeun ku urang dahar nama tapi niatna terusin coba tanya deui kula mah cek nu dahar bae lamun dahar teh aya tanaga sehingga bisa tapakur nikmat jasa tapakur teh lantaran setiap neuleuh eta tina tanaga ku kula dipake tapakur dipake itibar setiap kula diuk tapakur itibar setiap dedengean ku kula dipake tapakur jeung itibar tuh kadenge ku sia sia pan sia mah kulantaran keleh beteung haju di kamar bae sia teh pan asa jadi wali padahal mancan datang kana naon kulantaran sia geus puasa bae sabaraha taun sia mata ku sia dijaga ceuli ku sia dijaga sia ka Allah teh boga rasa sia teh mawa amal puasa bae eta ngahalangan sia ai sia mah teu boga rasa lantaran atuh kula madahar ja hamba Gusti jeung dititah ku Gusti ketika abdi ka Gusti mah atuh tah madahar ieu atuh eta mah sakieu ka Gusti teh ka Gusti bae abdi teu mikiran naon tah eta kos kitu nu hebat mah nu mantak urang beuki dahar teh alhamdulillahirabbil dasar tukang dahar jadi wali teh kos kitu hararese mantak ayah hiji jelema kiai itu mah cenah puasa bae seri bae kiai seri bae paling geus sakieu doang manehna mah bisaan lah puasa bae emang teu bisa geus sakitu artina naon atuh puasa jeung teu puasa beda bae ku Gusti dibere itu mah dibere puasa bae boga tanaga ieu mah nu mantak dahar bae mun puasa teu boga tanaga tapi urang teh ngagunakeun tadahar hate ngagulat-gilekeun hatena supaya napak bener dina syariat supaya napak bener dina had supaya napak bener dina perintah Allah dahar asal napak jeung perintah Allah nginum asal napak jeung perintah Allah dan lain sebagainya asal napak jeung perintah Allah daripada urang puasa bae teu napak jeung perintah Allah naon artina tuh asana moal paruasa emang tilok di puasa teh bagi anu bisa mah puasa bae ngan niatna dilempengkeun
mantap kayak anak Kiai puasa baik kemudian ngamasantren ka Mama Bakri eta si anak Kiai teh ya puasa baik geus 11 tahun geus tamat asana geus bisa napak sancang ka jeung guru eta mah tuh 11 tahun begitu masantren ka Mama Bakri dipanggil ku Mama Bakri ceng buka baik nyanakan hook ieu geus 11 tahun buka baik padahal pan Abu Yadim Yati aya dirinya henteu titah buka Abu ya mah tapi si eta mah titah buka siapa buka bae cek Mama Bakri buka bae nyana cerik di pondok ini 11 tahun puasa kok titah buka lah ya nurut ka guru buka nyana begitu buka langsung kesangan langsung tanagaan ngaji getol salat getol cek Mama teh cek aing buka sia getol tak ku ari mah kamari mah keur puasa bae ngaringkuk bae sia hanyawan ku Mama panggilnya kedua kali lain eta niat sia puasa nanu salah manya niat puasa teh hayang loba tamu kok puasa ti hayang ulah terak ditembak kok puasa si hayang dunia eta nu salah lempengkeun puasana lillahi ta'ala tuh jadi ku mama mah ku aboe ku Mama Bakri mah jelema nu puasa teh titah buka aya nu titah puasa iya puasa jeung teu puasa masalah nu penting lurus niatna ulah aya mimpar dunia lurus bae lillahi ta'ala tah lamun ibadahna para sufi cek tadi ge fikrah ibadahna para sufi itibar ibadahna para sufi masyhur ibadahna para sufi mah istimsor atau per detik per menit teh emang babarengan jeung Gusti Allah atuh Lailatul Qadar teh sama sakadar omongan doang berangnya kapanggih jeung Lailatul Qadar penting kapanggih jeung Lailatul Qadar nu matak seluruh waktu berang jeung penting Lailatul Qadar sebab Lailatul Qadar eta deket jeung Allah sedengkeun nyana per detik per menit deket jeung Allah atuh wali mah manggihan Lailatul Qadar teh per detik per menit gitulah ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala wa kadzalika